aku, ayahku tahu aku sedang berkencan dengan si benci. Eta kalakuan si Idai awo kamari meni budak teh aya liuran abo janda baru dah jelema teh ayeuna mati aku si Tasyara Di DWA. video wae. Anu pisannya terus ngajajarkeun ieu acisna. Akan nulias atuh. Nah, Dasa jalan ieu teh si tegaduh icis nulias abi mah tong cicis mah sok itu, sakarung. Ente atas. atuh nuhun nya. Nuhun. Abi ti payun nya. Ya. Secantik mana diantarkeun ku jalo. Bansos teh sisa. Ida teh naon badak korupsi. Heuy, eta budak teh aya liuran teuing dahar naon. Kewa namun aya ka warung ngomongan. Balik ka tadi kok. Ka mana kamu? Nyaek balik aduh sia teh geus pasang. Karena naon mana nih nya geulis we di Ini dinya. kudu kerja ieu atuh mencicing. Makona. Karing we hidup teh kieu jeung kieu. Paling yang sebelah buka duit smartphone tuh minta duit yang berjalan Nih sayang naonnya kita alat bibir kieu juga nyinyiran ngarujak ibu-ibu di sepi kieu Markona naon tuh yang sebelah yang jajan ih hari jajan tapi jajanan tuh kita buka duit nyasar buka duit mah berani masorangan ka era memang bayar atuh guru tolong mana yuk ka jelema miskin teh ya sarua urang juga mah dia jangan ngawarung loba oke we sugan mah aya ngirim ke sugan ke di jajanan wis cicing hadi dia nih lila aing mah burung ngilar urang pangecetan dengan hasuku ini kamu gitu atuh sia teh kudu daek dipita kalau gunaheun sia teh jangan menyangita nya kulut tuos deui ta eta Oh itu ayah si Tasya jeung si Markona keur naon? Mun rame kitu. Ece keur naon? Ih, memi ngebahas naon ida miluan ngarumpi atuh. ngebahas naon teh bener maneh kamari teh ngadenge mah Da ida teh hayang shopping siga batur atuh, hayang balanja. itu sia teh naon maneh siap pakai di rakyat yo sia si RW teh amanah si RW dosa teh mah Atuh hampura atuh ida teh. geus meta hampura kakabehan Ya geus atuh. untung sia sakitu mah maneh so kumaha diusir sia di dieu teh diusir maneh Ida teh nyari awak ih meni. nggak ada bongana maneh kapan maneh sorangan kitu teh kan saku sorangan lho oh teh wa maneh geus polos maneh teh kudu kitu Da ida teh atuh hayang siga si Rani si Angel gararaya. tong sok kitu tong kitu gawe carana matakna lain gawe yang kitu mah bener sia teh ngublak ge bae atuh sia teh Oh, penting hasil duit Ya kan. Si coba. ya bae nu penting mah ngahasilkeun duit sia teh teu ngarampas duit batur sia Itu asli gimana wae. bubuhan ge dosa ngublak mah nyakeun bae we atuh di Ya ojo we. langsung neraka jahanam heuh Sok we mana tasnya. ada rasa naon ada mah datang buat pau ko Sok we mana. geus tong sok kitu sia Kan geus hampura ida teh. Si Markona bari jajan sugan we atau aya nu aneh-aneh ini. orang miskin ih
susah aja. Oh ini rame gitu gini. Ini rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ya Allah. Curi-curi. Neng nih asa bersinar-sinar. Bersinarnya ya namanya. Kumawe teh ida tuh tinggal Oh, teh dagen atuh tumbena anu seksi gini gitu. tinggal acukna anyar. Ajukna Beunang duit naon tasya? sebab bisa Korupsi. korupsi. Korupsi naon? bansos biasa. Emang teh terang neng teh Apa mungkin makanya apa ayeuna? si ini tuh Terus diomong-omong wae. Itu. Ayo dia ngomong wae naon coba. Mikir dulu nama. Nah, Tasya. kamari menang bansos warga di dieu si Markona jeung si Ulan eueuh nya atuh di dieu tanya si Rani si Angel teh kontrol ka dieu. Ih, lokal gitu omongannya. Di omongan teh kalang lewe. Tidak teh jalmi cicingeun di dieu teh. Kitu bener nya. Atuh ida teh hayang gaya bener simpit. Si Rani salah. Iya si Neng oge teh emang gaya. Gitu carana. Terus si Rani si Angel gara raya. Jangan sarwakeun atuh di itu mah gawe nage bararener geungeun aku salahkina ku kabogona. Aina di mana? Ngadeukeutan si Jupri deh, si Jupri di ditu tingali ke jeung awewe lain oh. Ida teh kudu ngaca. Nyangka. Jelema teu gablek mentong Sadar diri dulu nama tahun gitu. Jadi kusir keluarga dia. Nah, Ida teh nyareri diri Rasa, hubungan sama. digemukan kamari si Ida kuat kalah cungkeng. Puas eta mah kalakuan sorangan. nyareri keneh gitu. Tuh gak enak ieu geus ngerasa Kumaha mah namanya. Masa happy wae. Oh, bener. Kunaon? Nah, yang si Kemet dulu. Nah, nyaho gimana? Udah meureun eta teh abeuh. Kabar Kan bahasa air teh apa? Meureun di daun nanya. Sebenarnya itu serius ada kasih kemet. Aduh bisa. Serius teh nya. si namanya menurut kumaha. Da ini mah kan tentara. Ayo disebut serius sih. Tiga nama dek serius, tiga nama. Da kumaha teh nya? Si akhir medang mah berperan wae. Kayak jadi ieu mah nya manglebarkeun. Neng teh gadis keneh aing si Kemet. Sudah. Laganya tong nanaonan jeung kalau da lebarnya da sinema bisa kan leuwih ieu deui. Heeh, aya teh aya jodoh mah ibu da mau. Kayaknya sih apanya ari jodoh namanya. Gitu. Tapi nu jadi pikiran teh eta mantan pamajikan mah. Coba dengan bilir kieu. Siji. Beda nama si Ici mah mustahil di jalan cita ini. Udah lulusan Udah geus dibawanya. Boga budak teh. Gitu. Teh nya. Geus dibawa ku indungna diantarkeun. Udah Kumaha emangnya hati mah mau minta ada sanggul. Ice kumaha cek ini. Astagfirullah. Keur masak astagfirullah. Astagfirullah. Engkewe aku beli sebelah kana ka ditu nyusul. Kayak nyusulnya beli sebelah kana. Baik. Teu apa-apa. Hai cek ini mah nya mangka gitu kan oge ari hati mah bener-bener. Da tuh apa tadi baperan teh ieu nya sorangan hata awewe mah bukan tapi. Ai bener bertanggung jawab baik sih kemet. Baik ngomong sama tanggung jawab tapi Terus nanti kasih iji aya di cerai ku jadi gawe na. oke. Tapi eta kan neng sebenarnya duit rasa si Kemet. Bukan di jalan sih lagi kan. Sekalian ya. Oh, pada mah nu sekalian nu boga mobil teh eta neng ngeulis. Mana yang paling tahu lu Kumaha sekalian tahu dia bisa bibi rumah. emang emang sebelah teh sebelah Oh sebelah. Ayo, Bang, sebab tanya. iya sebelah teh anu viral nih kan. Ayo dong dahan geus we jeung ieu Kalau masuk tempe teh jam 1. yang oh iya. Di mana teh dan di sebelah. Eta di belah dinya geura. Ayo pir. Tiga nanya teh nya rasana. Loba pinuh kitu merenanya ngeunah mata pinuh oge. Isi. Hah? Nyeblak. Nyeblak di mana? Eta nu anyar nu keur viral di belah itu. Kerja langar temuan sebelah itu. Ting ladak.
Ya Anja. Anja lagi jajan tuh ya. Tunggu. Kurang aja. Pengen sih dah. Sejut. Oh, tumpah. Terus Kolot gitu nya ada bungkus kita tertarima dia di omongan. Pengen sih Taida tuh. Ada bungkus di kolot. Balikan dari sini. Kata ida gerek wani gitu. Ada Taida segitu deh ini ngobrol. Ya pit burung pir jajan mah. Kan gede empit mah. Gede baskom, kak iyo sekalian kata. Udah mah yang naonnya. Mie koe gitu. Tong dendam atau ibu. Ya. Nah kasih awalnya. Tapi mah yang minuman. Kermen, kayak kermen. Men Sih itu ikut. Oh sih, itu kok naon. Aduh. Tapi enak juga ya sebelah baru ya. Rekomendasi siapa ini? Si Tasya. Kakak rendah ibi maki. Ini jualan ke mana? Yang diajaknya Itu banyak banget mah. sekolah kene. Kolot. Risya aurat ibi. Udah dijauhkannya iya kan. Soalnya kemari bahaya. Bahaya naon? Ini bahaya nempo iya tah. Bisik-bisik bahaya. Bisik-bisik tetangga. Aku meuli kepo. Kudu dikawinkeun nya ieu mah. Oh, curiga. Ada dikawinkeun jeung Taida. Nah itu tidak. Tuh. Taida kumaha? Jual mahal Taida mah jual mahal. Ah, pura-pura rae. Pura-pura daek gua edan. Apa aman dah yang si Tasya mere cicing-cicing teh. Tasya mah leuwih edan. Oh, tuh. Tempo awakna. Ah, Bohai gitu. Pulangnya. Dia nyanyi atasnya. Ini ada sih. Bisa sama cicing-cicing yang nyok kacainya. Siap-siap. Cicing pemenangan ya. Empit mah dipanggil ya. Aku doang. Panggil. Endol bang-bangnya. Nah, bahasa anak kita ini. Menawe bahasa gaul cina menggeus ngadahar teh cina endol bang-bang Suganda. Malah bang tuh gak ada rupa. Nah, biasanya di nupira-pira di HP mah. Itu nyobaan di David. Ya nungena. Mbak itu. Mihara rese ah. Coba. Baik. Iya. Bel, salah. Ingat lagi apa batura. Enak banget ya? Ya. Kita lima di nyamaknya. Iya nyamak aku. Ya kamu nyobain. Coba kuahnya. Asin. Si Ibi mah yang kawin benernya. Ini mangsat ya. Oh, sampai kawin berenang. Bageleng ya. Ah kemarin ge halu ketang si Bima. Halu. Oh, no kemarin teh halu teh. Oh, no orang Koreanya, orang naon? Thailand. 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 Ternyata bener kebucin. Tinggal resep ini, Bi.